Borok kocok stasiun TV, boboran urang Sunda. Borok kocok stasiun TV, barudakna urang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, barudakna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Kenal si Bejrot itu ulang-ulang sarangan karena kering gitu. Ada buat saha? Sabarkeun ah. Kenal Jerot mana? Keur kieu we nya kenang kering. Paling eta banget geus siga donat ruksak. Ari mana ge goreng patut siga hayam kecekak. Goreng patut ge damelan Allah, Allahu Akbar. Sarua di dieu ge damelan Allah. Geus sarua kata ge. Atuh digawe mana? Geus balik Gus. Balik geus gajihan atuh. Geus atuh. Si, Ayo di dieu ke mana? rek ka pasar, sar kemis, rek meuli baju baru. Aduh, urang rek milu Gus ya. Urang rek meuli di baju. Kapan ayeuna teh tahun baru urang kudu sagala baru. Asal Gitu. ulang pamajikan anu baru mah dosa. Tapi mana naon pamajikan dua ge? Oh, Menurut Nabi ge dua rek tilu ge. bener dah sunah. Geus anu tong ngadongeng. Ayo, geus kaburon tuh. Da pasarna ge jam 2 na geus tutup. Hayu atuh, hayu. Yuk. Ai mana kunaon eta bosukun diputer-puter. Ah bae, bana ngapu. Bisa wae mani modo ah. Apa nih aku kita diputer-puter ngapu. Oh, kayaknya bener oke gitu. Pai, poho orang kita kok emas itu dapat baju di tukang jahit. Jika tuh kan itu. Ya tuh ah. Jero. Tingali sugan mah teh geus boga baju baru mah heuh. Kurang gaya. Gaya. Kami tahun baruan ya. Mun aing mah aneh. Aing mah urang warna bareng mun teh 250.000 aing mana kita sabaraha? 27.000 Gus. Anjir. Bisik mang mana eta mana? Udah itu belah kulon seutik. Oh, nu kumisan lain. Heeh. Urang mah euy teu belayal panona. Atuh da dinya mah goreng milik. Lain milik meureun. Ayo ya. Yuk. Sudah tuh nyokot baju teh salila-lila teh. Orang jadi lapat. Balik ka segala ke papangi jeung si Hido di jalan. Ya. Urang istirahat dulu di pos capek. Sarua urang ini capek Gus ayo. Ini capeknya euy mau baju teh. Sarua. Gua bisa gampang ngon baju teh. Nyana atuh. Ningan itu si Hido ningan karek balik sampurkeun ah. Ya. Karena geus boga baju baru banyak. Urang teh bakal tahun baruan atuh. Geus tenang lah. Buka baju anyar mah. Tapi ya urang rek nanya ka mana? Nya naon? Kapan mana kenal meuli baju baru? Kan mana mah teu boga kabogoh atuh. Kudu buka kabogoh wae kitu. Teu buka kabogoh bae we ame gaya atuh gining-gining buka baju mah. Bener ketang. Papariheun rupa anu ruksak teh atuh alus-alus baju atuh. Nah, itu bener. Ari maneh baju yang kabogoh yang ka mana eta jalan-jalan. Atuh pan urang mah boga pamajikan, boga budak. Pamajikan urang bajuna alus, atuh urang alus tuh pan gaya atuh tahun baruan teh. Tapi rek bentit deui moal pamajikan. Moal pamajikan mah. Anger we pamajikan mah hiji, ja. Hiji di Garut, hiji di Bandung, hiji di Tasik, hiji di Jakarta. Nah, nu loba kitu Gus. Ngeunah, itu ngeunah klieu ngeunah. Bating anak we. Anak loba ngan ripuh, ngan aya paribasa geunana. Boga pamajikan hiji kudu usaha, dua kudu usaha, tilu usaha. Nya mending kana opat we sakalian ripuh. Modal Gus. Tahu bener karena modal kagok wae ya. Tuh ai mana kunaon nyokot baju teh salila-lila teuing. Tukang jahit asal
teh heula untungna ku pamajikana di seblok jadi nang udang. Da aya di seblok na make cai naon? Nya make cai tiis atuh sugan teh make cai panas. Atuh rajet make cai panas mah. Heula urang ini. Ya, itu aya barudak. Heeh, benar Gus. Urang minta meuli cainya. Heeh, benar Gus. Haus. Bener. Haus. Hai, yo. Enak bagus. Tadi yang segadang. Enak bagus. Ada akay keur naon? Itu di minuman Sido nyandak baju di tukang jahit. Oh, jeung si Ido. Nya, Jeung sadeui. bisa aja. Oh, Awat. ayeuna ka mana? Konten Sido ka imah. Oh. Juga tuh rek pangmeulikeun cai heuh. Opat. Ido, Akay, Ma Agus, Di dieu haus. aja haus hayang minyak, opat, omat aku. Hido. Ayo, cok. Omat ulah lilanya. Oh, hilangnya. Hai, keresek Mang Agus kok aing ditukeun. Hayang urang buru-buru balik. Ayo si nyusulan. Ayo. Gus, Hah? barudak lila meuli cai teh. Oh, nya ka mana si Akay mending ngamplok kita meuli cai eta ka warung Eti. Ayo ah, urang balik, urang kalah lapar euy candahar ti isuk-isuk. Sarua urang lapar Gus, sarua. Yuk, Ayo. urang lapar. Yuk. Aduh. Nah, aing tahun baru make baju nu kieu. Siga badut Bandung ieu mah. Moal salah ieu mah. Pagawean si Rido ieu mah jeung si Akay. Wah, aing sia diteangan nepikeun ka mana oge. Mun ka panggih rek de gula asem sia. Siga daging hayam. Heuh, rentangan ah. Nah, ya. Oh, baju teh begini kieu. Dihirikeun ku budak eta teh si Ido jeung si Keke tah. Jadi baju kieu awas ya. Ido ku aing numpangih diduluk ku aing sia. Baju urang jadi kieu jeung tulung baruan teh aing awas ya. Awas Ido ku aing. Hai, sigana Mang Agus jeung Mang Haja lucu dah mau make baju eta siga dua dipa dan dua dipa dok dua dedemit. Ayo ah. Alah, sia. Itu kuning pepenyita si Akay jeung si Ido. Wah, aing ditewak sia. Nuturkeun baju aing sia. Hei, Ido, Akay. Adi sia. Diberi sia nuturkeun baju urang. Alah, ayam Mang Agus. Lari. Mana cing kali? Si kau udah Mang Agus. Oh, sia. Tadi sia. Ido, Akay, awas sia. Tewak sia. Awas sia. Mungkin kain dipai sia Ido, Akay. Ngado reksa keun sia. Gitu barudak yang tumis kentang ku aing sia. Aduh. Ya, barudak sia. Kalau tabrakan, awas ya, barudak awas ya. Aing tumis. Tak, euy, barudak euy, duanana euy si Akay jeung si Ido aya euy. Aing kepung sia. Tewak. Dua dedemit tabrakan itu. Aduh, alang. Ieu tabrakan jeung domba mengeuy awak kieu. Sarua aja urang ini asal lali nu kieu. Alabatan diadu jeung meuning bareuh. Tapi ja asa lucunya Naon? maneh make daster eta. Siga gajah bareuh kerono. Mana ge sarua lucu ke baju eta Gus. Siga naon aya urang. Dia jurik jarian. Tapi kembali lah, urang sarua ditukeurkeun. Ayeuna mah kieu we. Urang tewak we sia. Ido jeung si Akay. Hayu ah tuman udah kitu mah urang tumis. Siwis heueuh urang tumis we tumannya sekalian. Ya, naon. Ningali maneh urang eta nih badag gitu. Siga bantal guling anu teu dikapoe 15 poe mah. Udah deh atuh Gus. Ayo, urang tewak urang jiwir tuman. Asa ngadorek.
Ayo ja, urang teh urang kebun ja. Oh, siap. Mana kadinya? Urang ka dieu. Tinggal Siap. Hah? Emang Siap. Cuman ja, saja. Siap. Udah tengahanakeun pisan sia. dari gara-gara mana baju kok ditukarkan tante bahagia atuh Puas ya budak teh tah. Tuman budak itu dibuli giran ku aing Gus. Oh, sarua aja ieu ge tah ieu baju si Akai. Nah, ieu si Ido tah. Heeh. Itu si Tuman Ido. ka aing. Tuman ku aing. Atuh aing ngahaja ti pasar meuli baju. Ditukerkeun jadi nu kieu. Jauh-jauh di ditu. Oh, di pasar kemisnya. Oh, medok tuh man. Ayo bae geus punah aja lah. Punah aing. Suka. Rock me, baby. Hai, dulur-dulur nu di lemur, baraya nu di kota, ulah hilapnya tonton terus di channel TV Borokocot Stasiun TV.